Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun keundeui sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggopi entemen ugoning ulang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka Rengsena. Wargi-wargi manggil para badaya SMS di mana biayana utamanya pisan mah para badaya anu ngagaduhan hanca ieu carita Jawara ti Guhamaung karangan Geliksa nu ayeuna baris dibandingan bagian anu ke-75. Sagumaha kang geus dibandingan tidak hancana katunda dina bagian anu ke-74. Pendaran Mang Dedi keboga tuanji guna mangusna ngedarikeun keayaan alam peuting di khususna di Kademangan atawa di Lembur Cibendi, khususna pisan mah atuh ka keluargana Raden Purwa. Kumaha atuh para pamirsa, lajenganana ieu carita nyelangkung paosna mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Namun kade hilapnya karena jadilah pokoknya panto sarang lali karena kunci. Menuju wangi, menuju Bandungan cerita di peting kamari katunda keayaan alam di peting. Malam Jumaah hari tate keayaan di Cibendi kacida pisan hegarna rek hegar meureun teu meureun langit lenglang taya tedeng aling-aling mega bodas anu tinggi jarumpluk teh ngadadak teu aya atuh puguh we mantakna mahan hegar kana kaayaan alam komo sang disungrup mata poe terus disusul ku hibarna layun mah tadi mulai gempur lir cahaya emas permata nahibaran alam dunia.
alam teu karasa. Ret lewat wanci magrib beuki pikala asin. Naon sababna lantaran bentang-bentang barangan di langit tingkari ciut kabas nu keur silih kletan jeung baturna. Nyampar dina langit anu biru. Teu beda we jeung mutiara nu diawurkeun dina permadani. Jutaan bentang diasuh ku bulan anu geus sampurna. Bulenang buleud meunikeun kamoncorong nyaangan buana pancateng nyikahkeun poekna alam teuting. Dina kaayaan alam kitu teh jangkrik reang di sarada. Gaan pon kitu keneh patengbalan. Sakapeung sok aya anjing anu mabaung kitu be hawar-hawar. Aya anu ting areok jeung anu ngagogog anjing teh. Ting areok sora ucing jigana bae parasea. Kalawungna sora anjing anu melowung ngalawang ka jalma anu keur ngalamun. Matak sedih jeung mata keung. Tapi di bumina Den Purwa mah kabeh ge galumbira. Naon sababna gumbira? Sabab harita teh keur meujeuna kumpul. Raden Purwa sakulawarga dari mayunan semah anu masih keneh sadarekna. Nyatana Wirosada jeung kulawargana nyahaja nganjang kadinya pajarikeun teh hiburan cenah bari jeung silaturahmi. Di jajaran kenca katempo aya jajaka Kasep Narakarama keur muji darumaja mutayalian tina Jaya teh putrana Denang anu kahiji. Geus jadi catur urang lemur jadi bahan carita urang desa. Kasohor wawangina kapasisian ari sabab keur mah Kasep calakan pinter jeung sopan deui. Kawan tuh atuh hari kitu meureun hade didikan. Sarerea atuh hari geus gede harapan yen isuk baring supagi Nalajaya bakal sanggup ngeganti Ramana jadi Demang di Cibendi. Dina kursi sajen aya budak awewe meni rancungi teu eleh mata kerucuna. Kawan tuh parawan atuh keur mejeh ngarumajah putri gelis manis es kuning mata kresep. Keur amis budi teh sopan deui pika serabeun, pika isineun oge mata keus. Eta mojang teh tayalian Iwati putra Wirosada anu cikal nu katelah Neng Arum Lara. Alhamdulillah orang sarerea geus bisa ngumpulung deui kawas waktu-waktu geus kaliwat. Kalayan sarea aya dina kaayaan sehat, tah ayeuna aya hiji beja nu kacidak matak bungah na pikeun sarea. Saur Den Purwa mamitian muka obrolan. Jika dinas tapi sahayuna kawan tu ngobrol jeung kulawarga. Ngadenge rakana kitu Pok Wirosada harita teh. Samohon. Sajangi dengan bae bade kumaha maksar Kakang. Aya naon pangna nyaur ka abdi teh Kang? Wirosada maina penasaran pisan. Kieu Wirosada. Haras. Itu deui kasadayana. Urang teh asa kakara kamari sore ngawangun rumah tangga teh. Bari jeung ngolah daerah miara rahayat. Tapi nyatana mah geuning geus lila cek ukuran waktu mah. Da geuning anak urang oge geus sakieu gedena. Tangtungan geus robah, buk hideung campur bodas kulit ringit jadi busik. Ieu teh naon hiji tanda yen umur beuki ngolotan, alas hirup beuki ngurangan. Parandene kitukeun bae teu kudu dipikiran soal eta mah. Naon sababna? Sabab aya deui anu leuwih penting batan eta. Cek Den Purwa regarang degela nyariosna. Rebuat anjeunna ngaleut cai kopi geus kitu ngeraskeun hanca cariosanana. Tuh musuh-musuh urang teh geus 11 taun ngiles. Di teangan teh kapanggih, di paluruh teh katimu, di dagoan taya datang nu ngaributkeun teh ukur bangsa teu leutik kanan. Anu babari kitu katewak jeung dicarekna. Tah ku kituna kaayaan di Cibendi ieu urang nyatakeun bae yen geus aman we. Merak pisan Kang. Atuh saterusna akang teh aya bejakeun ka Wirosada.
sarta hayang kasaki ku sararea yen tim mimiti poe isuk akan masrahkeun sebagian tina daerah Kadamangan kudu diurus, diawaskeun, dibangun, ditalingakeun segala rupana sarta urus kalian hade. Maksudna ai Wirosada abdi kan hidup ku akan diangkat jadi wakil Demang pikeun ngurus ieu Kadamangan tah kitu maksud ieu rungan teh. Atuh ngadengi kitu Mas Sararea ngucap syukur alhamdulillah. Milu bunga kana ayana kajadian kitu. Malah istrina alias bojona Wirosada misutirah nu katelah ngeclakeun Cimata. Cipangun kabunga. Ari Wirosada mah kalah ngahuleng sajong-jongan teh. Lantaran asa teu percaya kana caritaan lancipna. Atuh saja badan kitu manehna rada keung ari kudu jadi wakil Demang mah. Da puguh kurang pangarti dina hal eta. Den Purwa barang rengse nyarios kitu anjeunna ngahuleng bari jeung neuteut ka Wirosada. Ye, abi kan. Nah, kalah ngahuleng. Dan narima karena kepercayaan ti akan cik jawab nah narima atau akan abdi bingah nu teh papadana parantos kenging hiji ka perencanaan ti saira akan nanging tapi naon ieu kanggo abdi mah abot eta teh kan sabab margi bilih teu tiasa ngajarankeun tugas sakumaha mistina ti salira. Wirosada, abdi Kang. Perkara eta, laras Kang, teu kudu dijadikeun buah pikiran. Apa naon apan digawe mah babarengan jeung Akang hitung-hitung diajar we atuh langan. Ngarah aya luang jeung pengalaman. Sabab lamun teu daek diajar mah moal aya kabisa atuh. Sim inget, Wirosada. Diajar teh wajib hukumna, boh cek agama, boh cek negara, sarua diwajibkeun. Laras Kang. Sedangkan diajar eta dengan ukur di sekolah wungkul da tempat diajar mah loba. Laras. Tah kulantaran kitu akan teu miharep ka Wirosada sangkan Wirosada daek diajar bari jeung ngajalankeun tugas ngabunta bantu ka Akang tah kitu ieu mohon. Kartos pisan Kang. Jadi kumaha? Narima atau moal kana kepercayaan ti Akang? Aduh. Nampi upami kitu mah Kang. Tah, kitu atuh da moal aya rugina. Malahan mah untung. Yuk, ayeuna urang syukuran kadat la ilahi rabbika Gusti Makawasa ku ayeuna ieu kajadian. Yuk, urang suka bunga sukan-sukan urang muji syukur ka Nu Agung. Sok. Bu, guar tumpengna. Saur Den Purwa bari ngareret ka bojona nyatana Canawati anu tangep na Bandungan manahna bungah nu teu aya papadana sabab adina dijenengkeun wakil Demang ku Den Purwa alias Sarogena nya saterusna mah brak atuh taruang balak kecerakan bari jeung suka bungah Galumbira menereco bari sakapung mah diserang ku ngobrol puguh ge mata kreus jeung mata kregreg. Hegarna kaayaan alam penting eta katambah di ku hegarna ulah warga Kadamangan. Kaayaan di jero Kadamangan suka bungah Galumbira sedengkeun kaayaan alam di luar. Harita teh karasa pisan robahna kaayaanana. Naon sababna lantaran di kaanggangan kadenge sora anjing anu babaung pating pelawung. Dibarung ku sora korea penting kareak.
Dilangiting kaya bangkal melipas liwer. Estumi mata ketir jeung mata keung. Malahan majama-jama nuka giliran ngaronda oge kabeh ngerasa heran ku ayana perubahan kitu teh. Kesirikna unggal jama boga sangkaan. Yen puting eta aya siluman atawa makhluk leungit anu ngulampreng ka Cibendi. Bangsa alam memeh tengah peuting. Karena suhunan bumi Demang aya anu ngacurelat dari kilat gelem di para aing ngagebrung. Tapi henteu ari katempo jemna anu pasti mah. Eta kajadian dibarengan kuramena cihcir-cihcir anu sada di bibir. Manuk jurig sing karyak. Heuleut sawatara waktu reketek reup kaayaan jadi poek melikeun kamardong. Malahan mah di jero imah ge nu masang damar sarua poek. Atuh sarelea ngarenja gerewas. Loba anu calanap bari jeung panon buncelik angan ratu awak ngaleper. Aya naon dinya? Nabat ngaradak poek? Ceuk Rosada bari cungas cing seruak lieu. Manehna ngarasa heran ku eta kajadian. Gancan ngawatak ajanana bisi aya jurig nyiliwuri aya kelong newo-newo. Tetela jampe Rosada teh mati. Berai cek panenjona Rosada asa caang. Kawas teu aya kajadian naon. Di luar ngebrak caang bulan. Di imah caang kudamar. Tapi anu ngariung di bumi Demang ngadadak jadi calomrek teu aya pisan cahara. Tapi kadetaheun jiga tadi. Jeung deui atuh lancikna jantarakan Carawati ka Cidarewasna. Sabab putrana anu cikah nyatana Nalajaya teu aya di tempat diukna. Eta kamana budak? Yang dintai dia. Kamana budak? Nalajaya. Den pula ngarenja gerewas. Anjeunna netep ka belah kenca. Da putrana tadi mah diukat teh didinya. Barang breh teh teu aya. Malahan mah ditetep lila pisan. Hasilnya tetap gitu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, aya naon itu ya? Kamana budak? Den Purwa rada gugup. Katara raraina pias. Jajantung ratu sok sieun aya setan siluman selemin nu newo-newo. Ngariweuhkeun kanu keur suka bunga. Mata yakin aya nu ngaganggu ya. Nya kamana nya saananya tuh da dieu mah atuh. Ngan poekna geus sakedeung. Kang. Rosada ge ngerasa heran. Manehna rara peret dempuan ka kenca jeung ka katuhu. Malahan mah ka pojok imah. Tapi tetep eta budak nu Nalajaya teu kapanggih. Jangan ke kamar, ke dapur atau ke keluar. Di sini sebebeja. Kenanan. Aduh, ulah wakil gugup yuk. Cek Den Purwa ngadeg nyarios kitu bari jeung anjeunna gugup maklum putra hiji-hijina. Lajeng ngebujeng ka kamar sejak mariksa Nalajaya. Anu sejen tinggal leos anu katepas ka dapur sampai di imah jeung kacai. Tapi budak nu telah Nalajaya teu kapanggih. Nu neangan balik lengoh atuh puguh Den Purwa ngahulem. Sampean hadadak leusung sia tangan pangawasa. Geeg anjeunna carit bari jeung manah lelenyapan. Jajantung ratu geus tegwe buka sangkaan. Ieu Nalajaya aya anu liwat. Rosada. Kumaha madegan ai ngeunang ieu. Nah budak akang teu aya nu liwat atawa ini serangan. Akang bingung ya. Tenang lah Kang. Lain tenang. Akang tumanya buka tukang buka. Abi oge atuh ngaraoseran ieu mayunan kieu mah ieu. Kajian tenang kieu mah. Disebat aya anu ngiwat saha pijamieunana anu tiasa liwat dina kajian kieu tuh Kang. Disebatkeun angkat kalira. Ka mana atuh da? Cakapan nak laratanana. Oge teh ka hartos tujuanana. Nah bade naon make angkat? Apa sakitu nuju pariweuhna teh? Jantan ari angkat ngalira mah atuh mau arep pina Kang. Ceuk Rosada bari jeung teu. Manehna oge jero hatena mah geus boga tegesangkaan goreng.
Sedangkan pangesi Kademangan mimiti geger. Ribut ngomongkeun anu beungit. Hatuh, kumaha atuh teh? Da ka mana ari Nalajaya anak akang? Gen Purwa dumarida. Beuki dieu beuki melang ka ingkang putra. Malahan magarwana geus nangis bari jeung sasambat. Melang ka Nalajaya bisi aya nu ngiwan. Kang, kitu deui kacek. Tos ulah wakasadih margi teh acan kan tenang Kang. Mangga calik-calik sing raos abdi bade milarian Nalajaya tuang putra. Mana abdi kasusul keneh disuhunkeun pidoana bae supados kapenang. Ceuk Wirosada bari jeung terus singkil manehna arek musuh anu malih Nalajaya nu jadi alona. Gramian Wirosada, jangan anak kecil. Singkatan ieu omah kudu dibedakan. Asa ada yang menayu Wirosada jadi mamangna. Jawabna atuh Kancanawati bari jeung Busutan Cisoca. Nyetep ka Wirosada nu geus saged arek minang. Sanggeus kabilang terapi Wirosada terus keluar ti imah. Langsung kencis ini meru wates kota Pademangan. Kelila kawantus setengah lumpat merang geus tepi ka ngajanteng sisi jalan. Nalingakeun anu lalar liwat. Tapi ngan saukur hiji dua kitu oge anu tertugas ngaronda. Kurang ajar. Geus aya deui repit panyakiteun teh. Nah saha umpamane malih Nalajaya alo aing ieu mah yakin ngahina jeung campah ngaranna aing sabab leungitna hareupeun irung pisan. Lamun teu beunang deui aing wirang bakal ragrag darajat teu aya harga rasakeun sadurjana di podaran ku aing. Kakara hal eta Wirosada bieu ucapan-ucapan anu jorok jeung kasar dari hal lantaran kajurung ku nafsu. Kapanasan ku rasa amarah. Sabab asa dihina, asa diunghak geus maling Nalajaya kelawan terang-terangan. Nya sanggis ngomong kitu mah Wirosada terus numpang mapai jalan satapak. Ngurukna teh ka belah kidul. Kaayaan alam kacida pisan sepi jempringna. Ngan saukur jangkrik nu kadenge lantaran geus anggang ti lembur. Nu kadenge iwati sorogaan jeung jangkrik ngereang patimbalan. Di kajauhan kadenge manunggu di sarada. Nambahan lawang jeung keun. Parandene kitu Wirosada terus lumampah kalawan dibarengan ku sumanget anu ngagedur. Hayang buru-buru newak bapa maling. Sarta ngulungan alona bisi dibinasa ku jalma anu telenges. Mangsa tur waktu anu sarua di jero kota Kademangan Cibendi harita teh ribut ku jalma-jalma nu balawiri nyangan Nalajaya nu ngawa obor meningap ngabrul ngagebur hurung ngahiasan alam peuting eta. Nambahan caangna bulan jalma-jalma geus kudu diparentah deui ngadenge beja ngeunaan leungitna putra Demang nu jujuluk Den Nalajaya kontam bugal ti imahna masing-masing. Terus atuh ngaliter ngangan anu leungit. Nya di hiji tempat di juru lembur aya nu ngablegedeg bodas jangkung badag. Jangkung nage alias luhurna hampir nyarwaan imah. Eta makhluk mamangku jelema anu geus teu bisa nyora. Lain pireu jajauheun paeh. Tapi kasima jeung katenung ku pangawasa eta makhluk. Wah, aing ayeun ieu
manus ngawaka di bawah. Ngawaka di bawah ini kuain. Gabis yang layar genera dangkura kulu urang Ciben. Wah, rasa kunja bakaram ya. Cek hiji sora anu datangna tiatang kalcaringin kurungu aya di alun-alun Kademangan. Tapi eta sora teh teu kaharti bahasana ari kudu ngadengek mah. Ngan ukur kitu we jing gararung. Sing gararung mata teueung diparung ku sora angin anu ngaguru. Nya sanggeus eta makhluk ngomong kitu, cakak eta makhluk tebungah. Malah ngagak-gak seri tarik pisan tapi edas. Kuculi jelema mah dina mangsa harita. Ngan kadengnya teh ngaguruh we angin ngelikeun kanseah. Eta makhluk ngegebli gelempangna. Makhluk aneh teh ngadiketan ka bumi Demang. Geblig, lempang di buruan. Kalawan teu asa-asa kalawang eta jelema anu dibawan dibalangkeun ka jero imah. Kuat atuh ninggang korsi. Langsung diuk ngabaheuhai. Tapi peureum kawas nu teu eling. Angin ngaguru harita telas lengit hilang lebih tanpa karana. Tepubuh kamana atuh turuna. Barang ngagaburu atuh harita di lebat Kademangan. Pangisi imah jadi guluri ibur. Lantaran aya nu ngagubran cenah. Barang disalampurkeun tetela. Ngalajaya geus anyeu celeung we diuk dina korsi. Dina kaayaan teu sadar. Atuh ibuna Nden Kancarawati mulikeun ti seukna ngobrol ngarangkul ka putrana. Ieu demi anak urang. Ibuna cecerewetan maklum awewe. Ngabejaan ka ingkang Caroge nyatana ka Den Purwa. Todo Den Purwa nyampurkeun malahan manu aya di dinya oge diramu daratang. Ari pantolotik atuh pasadak-sadak pada hayang nyaho bubuh we sarea bunga. Lantaran anu leungit teh aya deui. Duh alhamdulillahil alamin. Tak geuning aya anak urang teu buna. Natas di mana atuh kasep jeung ngadekunal atuh bak juga nu teu sadar cik urang barang. Cek Den Purwa. Regayang mangku putrana dicanah ka tengah bumi kami jalma nu aya di dinya nuturkeun terus nariung. Kabeh mencrong ka Raden Nalajaya. Ngacoprak teu eling-eling. Den Purwa
Bawa harita kali bojona oge ngaliung didinya nembikeun karpat ciweuh-iweuh. Komo atuh ibu jeung ramana di Narajaya. Harita hayang ngarekahan ngan teu pati apa. Bre aya aki-aki cameo teu di juru. Ting urang mana? Terus atuh harita kuden Purwa dititah pangjampekeun cenah ngajampe eta budak. Digeu atuh rarampayakeun eta aki-aki ngadeukeutan ka Narajaya. Kabeh nu ngaring atuh harita patinggaling si aki ngajampe mimitina hungkul kadenge tetuluyna mah teu parugu. Paduli teuing cenah rek bukan budak cager. Hebat. Kenalah hebat maca naskah mah hebat keur salat we. Malah jeung gede bener loy duh. Sok. Atuh harita berani ngalikeun Narajaya rada beunta. Ai si Aki rungah hinguh teh sangka jampena mati meureun. Si Aki rungah hinguh da teu masa bisa jumpa jampe pedah eta we Den Purwa anu eta. Nyamperkeun Den Narajaya. Kabeneran beureunan. Brai Narajaya bantah terus sarat teret kawas aya di tiangan. Cengkeling korja udang bangun angrusuh. Panon budak atuh beungas dikarwaseun. Puguh we ramana guguk. Ibuna ge mending ngaranjug. Komo si Aki mah ngajauhan. Kasep, Narajaya. Geus eling kasep atuh teh acan hidup teh. Kunaon? Narajaya can emalan ukur ngareret ka mana si Aki eueuh sok dititah deuna doa meureun. Terus tutup. Narajaya tenemalan ukur socana ngareret ka Ingkang Rama. Terus netep antep pisan. Tarang budak kurang kerum panon teu ngiceup-ngiceup kawas anteu wawuh ka indung jeung bapa. Atuh puguh sare ge kaget. Ibuna mah komo beuki geumpeur sok sieun putrana kumaha onam. Anak ingat sehat anak ibu kunaon kita tuh. Ingat ka ibu atuh henteu. Maklum awe we. Gancang ciri Den Kancanawati naros bari jeung teu preung bae ku Cimata pigilan leungeun anakna dicakal kelawan pageut. Abdi aya di mana Bu? Aya nu ngajak ini Bu. Cek eta budaknya tengah Narajaya nembalan sopan jeung ngalauna meh-mehan teh kadenge napasna oge ngahegar. Saha nu ngajak ka hidup teh kasep? Tek dibawa ka mana cenah hidup teh? Den Purwa naros bari jeung teu bangun penasaran. Harapan kana hasil nalungtik sababiahna beuki gede. Bok deui Narajaya ngomong tapi kawas anu asa-asa. Sakartos Paman Wirosada ngajak ka leuweung. Kitu cek Narajaya. Atuh puguh sarea ngajengkok. Malahan mah Den Kancanawati melotot bakatku kaget. Teu percaya kana eta pangakuan. Piaku kasep. Ngarep naon atuh Paman hidup ngajak ka leuweung. Dok atuh Bu, da kitu nu kaemut mah. Atuh sarereana haruleng. Saurang oge anu ngarti kana eta pangakuan Narajaya. Nyi Sutirah salaku pamajikanana Wirosada ngahuleng leuwih parna batan sejen. Ari sabab ngarasa heran ku omongan eta budak. Beder mamawa ngaran salakina. Sarengkeun ceuk sareat mah apan eta teh pamana. Anu sareana ngabelaan ka manehna. Tapi naha aya dapat ayan pengakuan kitu asa mustahil. Kapan kumaha eta dengan berjadi kieu teh? Cek Kancanawati naros ingkang caroge anu sarua keur ngahuleng bakat ku bingung. Kelanan. Asa bingung temeh tungtung susah tayah hingga anak kumaha bet bisa kieu. Kapan Wirosada mah tadi teh ngariung jeung urang sarta manehna pisan anu rek neangan teh. Tapi nah aya bet jadi kieu.
Asa tepuguh jeung teu mata ka harti kupikir teu kahontak ku akal cing kasep. Jawab deui paterosan apa ye? Anu bener. Kumaha ieu teh? Den Purwa deuteup ka Ngalajaya. Muka tempo bangumping palaha poloho kawasna kurang hidang. Beda pisan jeung sikap anu biasa. Kitu apa? Abi teh aya nu mawa. Aya nu ngajak. Ari nu ngajakna saha anak king? Ngajakna Mamang Wirosada. Narajaya ngajawabna kitu. Tetep teh digatan. Tapi Den Purwa teu pati percaya. Sababna sacekap waktu cukup can para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah enjing dina bagian dina malam Senin maksadernya. Urang Bandungan lajenganana dina bagian anu ka-70 genepna. Mangdiding haturkeun nuhun kumaha piparatosan anu jing kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.